Al hadi asyara ari anu ka-11 na eta al julusu julus diuk baina sajdataini di antara dua sujudan bi ayyan tasiba kalawan yen narima ngancegkeun si jalma jalisan barina anu diuk. Ats-tsani asyara ari nu ka-12 na eta at-tumakninatu tumakninah fihi dina itu julus bainas sajdatain kama sapertikeun perkara zakarna anu geus nyaritakeun kami sadayana kana itu umma fir ruku'i dina tingkah ruku'. Ats-tsalitsa asyara ari anu ka-13 na eta as-sujudus tsani sujud anu kadua mithlas sujudil awal kana saperti sujud anu kahiji fima dina perkara marro anu geus kaliwat itu umma fihi dina itu sujud sani. Ar-rabi' asyara ari nu ka-14 na eta tumakninatu tumakninah fihi dina itu sujud sani kama cara perkara zakarna anu geus nyaritakeun kami sadayana kana itu umma fir ruku'i dina tingkah ruku'. Al-khamisa asyara ari anu ka-15 na al julusul akhir eta diuk tahiyat akhir muntasiban barina anu narima ngancegkeun. As-sadisu ari nu ka as-sadisa asyara ari nu ka-16 na eta qiraatut tasyahudi maca tasyahud fihi dina itu julusul akhir. As-sabi asyara ari nu ka-17 na eta as-sholatu maca sholawat ala nabiyyi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi dina sabada maca tasyahud fil qu'udi dina waktu keur diuk. Wa aqalluha sareng ari pangsaeutikna itu as-sholatu 'alan nabi eta Allahumma sholli ala Muhammadin lapad Allahumma sholli ala Muhammadin. Ats-tsamina asyara ari anu ka-18 na eta assalamu maca salam ba'daha dina saba'dana itu as-shalah tegasna mah sholawat fil qu'udi dina waktu diuk. Wa qalu sareng ari pangsaeutikna itu salam eta assalamu alaikum lapad assalamu alaikum. At-tasi'a asyara ari anu ka-18 na eta tartibu tartib bi ayyatiya kalawan yen ngadatangkeun si jalma bin niyati kana niat ma'at takbirati sartana takbiratul ihram tsummal fatihati tuluy ngadatangkeun kana Fatihah fil qiyami dina waktu nangtung sumar ruku'i tuluy ngadatangkeun kana ruku ma'atuma ninatihi sarta tumakninana itu ruku summal i'tidal tuluy ngadatangkeun kana i'tidal ma'atuma ninatihi sarta tumakninana itu i'tidal summas sujudil awwali tuluy ngadatangkeun kana sujud anu kahiji ma'atuma ninatihi sarta tumakninahna itu sujud awal summal julusi tuluy ngadatangkeun kana diuk ba'dahu dina saba'dana itu sujud awal ma'a tumakninatihi sarta tumakninahna itu julus summas sujudi tuluy ngadatangkeun kana summas sujudits tsani tuluy ngadatangkeun kana sujud anu kadua ma'a tumakninatihi sarta tumakninahna itu sujudis tsani. Fahadha maka ari ieu katartiban tartibu awwali raqatin eta katartiban rakaat atanapi katartiban sarakaat summa ya'ti tuluy ngadatangkeun si jalma bibatir rakaati kana sasasana pirang-pirang rakaat mithlaha kana sapertikeun itu awali rakaah illa annahu kajabasannya nasi jalma layati eta teu meunang ngadatangkeun si jalma
piha dina itu bakir rakaat bin niyati kana niat wa takbiratil ihrami sareng kana takbiratul ihram. Faida tamat maka di mana-mana sampurna naon rakaatu fardhihi pirang-pirang rakaat parduna si jalma jalasa tahdiuk si jalma al julusal akhiri kana diuk tahiyat anu akhir. Summa qara'a tuluy maca si jalma at-tasyahuda kana tasyahud fihi dina itu julusil akhir. Summa shalla tuluy maca sholawat si jalma ala nabi ka kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala maka ngucap si jalma Allahumma sholli ala Muhammadin kana lafad Allahumma sholli ala Muhammadin. Summa qala tuluy ngucap si jalma assalamu alaikum kana lafad assalamu alaikum. Wa arkanus sholati sareng ari pirang-pirang rukun salat salasatu aksamin eta aya tilu pirang-pirang bagian. Al awalu ari anu kahijina eta qalbiyun bangsa qalbi tetapi bangsa hate wa huwa sareng ari itu qalbi eta an-niyatu niat faqat wungkul wa syartuha sareng ari pirang-pirang syaratna itu niat eta antakuna yen kabuktian itu niat ma takbiratul ihrami eta tetep sarta takbiratul ihram wa antakuna sareng yen kabuktian itu niat fil qiyami eta tetep dina waktu nangtung. Asani ari anu kaduana eta al qauliyatu bangsa ucapan wahia sareng ari itu qauliyah eta khamsatun aya 5 takbiratul ihrami tegesna kahiji takbiratul ihram awwalas sholati dina mimiti salat wa qiraatul fatihati sareng kadua na maca Fatihah fi kulli rakaatin dina saban-saban rakaat wa qiraatut tasyahudi sareng katiluna maca tasyahud was sholatu sareng kaopat na maca sholawat ala nabiyyi ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu sareng kalimatna maca salam akhirus sholati dina tungtung salat. Wasala satuha sareng ari atanapi anu ari tiluanana itu kemana itu hadhihi salasa fil qa'dati eta tetep dina tingkah diuk al akhirati anu terakhir